Bismillahirrahmanirrahim. 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 Prosesi pangbagia kasumpingan rombongan calon pangantin pameget tilingkung seni sanggar panghegar di Kawitan. Bagja teman, mulia teman, anak ini di ante-ante kamarin, di lang-langan kasimpangan, di telentikan muin, di cukan gas ngabaran beja anu kasep satu sampun uak nyebarkeun sumpe tuh atra ngalut ngarapring buru payung geura bukakeun der gending geura ramekeun buru payung geura bukakeun buru payung geura bukakeun buru payung geura bukakeun buru payung geura bukakeun. Demi mangsa satemana hirup geus papasangan ringkangna sambil ngepung kemanggut ngepek tega Borode salun bacok barabai sawinak depanku sembot rekulama Kepindingan hindung peting kalangan megamalan geus pairi jenggeri paheula jenggelang tanding jumur gunung tanding molik molompi di hataranan kangge kasepuhna calon pengantin pamegat calon pengantin istri kangge majeng kapalitayun kangge ngongkoyangkeun kempang mangle ka ingkang putra anu nembe sumping. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Haturna bagi sumping calon mantu anu kasih sumangga geraknya linggi nya geraknya tempi manglek kembang tawis asih semangga gerak kalungkeun semangga wilujeng sumpi di hataranan kangge kasadayana keluarga Jembar rombongan calon pengantin pameget tiasa terasoe macen kepalih payung
Jember rombongan di calon pengantin pamege tiasa nyalikan kursi anu paratos disayogikeun haturan wilujeng sumping bagean dedean rating bagean wilujeng tepan kasadaya daratamu haturan wilujeng sumping di haturanan sareng hendak keluarga Jember rombongan calon pengantin pamegat tiasa nyalikan kursi anu parantos disayogikeun insyaallah panginten kursi anu aya di pali katuhu panangan singkuring mangga masih kene kosong mas tiasa diisi heula haturan